sadayana di Seman hiji Kedungaringin di Pasihan pancen bahasa Sunda. Di piwarang ngawawancara salah saurang pedagang. Namanya saha? Anissa. Yuspa teteh sabaraha? 17 tahun. Pas sabaraha lami teteh dagang di online teh? Kira-kira tos 1 tahunan. Kumaha awal teteh kami mimpian dagang online teh? Awalnya teh dina jadi restoran. Di mana teteh meser barang-barang pikeun dagang online teh? Di onshore. Saha wae anu ngabantos san teteh dina dagang online? Dibantosan ku saudara teteh. Kira-kira pamun COD-an ongkena sabaraha teh? Tergantung jauh jam jogokna. Teras aya teu anu jadi palanggan tetep teteh? Aya seueur. Naon wae suka dukana dagang dina online teh? Suka dukana teh kadang-kadang seueur anu meser, kadang sepi. Prinsip naon teh supandos sumanget dina dagangna? Anu penting mah urang ulah gampil nyerah, lamun usaha mah sareng rajin ngadoa. Kunaon teteh daek dagang dina online ieu teh? Keur nambah-nambah penghasilan jeung tina hasil eta teteh bisa ngumpulkeun acis. Oh, kitu nya teh. Hatur nuhun nya teh. Karna ngartosna, mudah-mudahan dagang teteh seek sadayana. Nuhun sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.